warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadaya. Alhamdulillah, urang sadaya tiasa patepang deui dina pidahan anu diantos-antos ku pamirsa sadaya. Nyatana kalawarta. Mukakeun cakrawala Sunda keur balarea. Tangtosna dina Sabtu 15 Februari 2020 direncangan ku simkuring Kiki Lestari. Pamirsa, aya sababaraha warta anu baris didugikeun. Salah sawiosna nyaeta ngeunaan karamean barudak pramuka sakawira Kartika Kodim 0612 Tasikmalaya. Kumaha karamean barudak pramuka sakawira Kartika pamirsa? Hayu urang tingalikeun sasarengan. Lapor upacara pembukaan penyelenggaraan pemilihan teritorial tahun anggaran 2019 kemudian tanggal 12 Tasikmalaya. Siap, dimulai. Pamirsa, sakitu warta anu baris tiasa dipidangkeun dina deungat ayeuna. Simkuring Kiki Lestari, seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.